disangsarakeun, dimiskinkan gitunya. Tah, nya minimal lah hukuman mati lah. Satuju ceuk Pak Mahfud. Tah, beuki dieu teh asa beuki nya gitulah kasaksian meureun. Itu kejadian itu geus sabaraha puluh tahun meureun nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi mangaji di mana we ayana. Mugi panjang yuswa beri sehat jeung larisina rahayu dunya rawuh akhiratna. Dina video anu ieu simkuring baris medar anu kiwari nuju gujrudnya viral cenah. Tapi satu acana nyuhunkeun di subscribe heula nya, lajeng di komen, lajeng di like nya supados mang aing ngadamel videona sumanget nya. Ngarah janten landong baeud, jantan ulah barareud nya supados teu enggal pikun kitu tah. Geuning anu ara rebel teh can reureuh nya tah. Nyata korupsi tah nya bangsat. Tah. Kamari asa panggedena nya 1,3 miliar 1,3 triliun teh zaman Edi Tansil nya. Tah, kiwari geus aya deui anu 300 triliun. Tah anu ku Harvey Muiz teh poe ieu geus der deui wae aya nyaeta hampir 1.000 triliun. Heueuh geuningan teori gunung es teh kawasna kitu meureun. Tah ngan ukur 10% anu kaluar tina caina mah da 80% mana jero cai. Artina lamun aya korupsi 1,3 triliun meureun korupsi nu aslina mah 13 triliun gitu tah. Lamun kamari katohian 300 triliun berarti 3.000 triliun tah nu di paraling teh ku si bangsa teh. Kiwari geus dari wae cenah majarkeun teh hampir 1.000 triliun. Atuh 1.000 triliun mah meureun 10.000 triliun. Oh, no. Ari APBN urang pan ngan ukur 4.000 triliun tah nya. Atuh mun kitu mah loba keneh nu dipaling tibatan nu dipake ngawangun nagara mah. Geus araredan jelema teh. Tah kawasna kiwari mah nepi kana akarna sugan we, sugan di mimitian ku itikat anu hade kitunya boh ku aparat-aparat anu kiwari keur manggung kitu tah. Sugan, susuganan ieu oge susuganan simkuring aya keneh kepercayaan ka anu ngajabat kiwari tah. Khususna ka Bapak Presiden Prabowo, ka Bapak Jenderal Prabowo tah sugannya kamari awong-awongan dina kumpanye erek ngaberantas korupsi. Nu disebut ge ngedableg cenah. Lamun ngadableg mah lamun ceuk bahasa Sunda mah bandel kitu tah. Kudu cepret eta teh. Sim kuring helok ya. Nah bet anu ayeuna kalibet nu geus disebut-sebut ngaran dina media teh jalmi-jalmi nu ku sim kuring diukur kamari teh kawasna ieu jelema jujur. Ari kiwari geus kasebut deui wae dina perkara ieu kitunya tah korupsi Pertamina anu tah eunang sitewakan aya sabaraha puluh jelema. Nah, tapi eta encan nepi kana tungtungna, encan nepi kana akarna. Tah akarna geus disebut. Keun wae ku sim kuring disebut kiwari mah bakat teuing ku keheul geus jengkel. Kuring teh rahayat leutik anu boga saham di ieu nagara nya. Tah nepikeun ka dikakaya seperti kieu gara-gara ku alatan tingkah pola eta tah jelema nu ara rebel eta. Malah kiwari geus kasebut satingkat menteri wae geus kasebut. Di setoranna teh 50 miliar cenah tah. Menteri BUMN teuing ngaranna saha tah sim kuring teu apal ngan disebut teh dinya teh Menteri BUMN cenah tah. Di setoranna teh 50 miliar. Malah aya nu kasebut tina aparat keamanan oge eta teh nya ati institusi polisi pangkatna teh Irjen duka kiwari mah meureun Komjen meureun eta ge. Malahan mah eta teh cenah kapungkurna mah ngajabat di KPK tah. Aduh lamun kitu mah pagar makan tanaman cenah lamun ceuk lagu Mansur S mah. Geus aredan jelema teh nya. Ti sajabana cenah Menteri BUMN aya dulurna eta teh. Duka adina duka lanceukna tah.
anu kasebut teh nyaeta asmana teh Boy Thohir. Tah eta cenah anu ngokolakeun teh ibaratna mah kojona aya Reza Kholid anu tahun kamari geus kasebut tah Reza Kholid teh dina kasus Petral harita zaman Faisal Basri. Tah memang harita mah teu lanjut, tapi kiwari mah lamun terus dikawal, terus berkomitmen ieu penegak-penegak hukum di Indonesia utama na kajaksaan, tah apresiasi lah ke kajaksaan gitu tah. Keun we cenah balapnya antara kajaksaan jeung KPK. Sok sanajan kapungkur lahirna KPK teh alatan dua institusi penegak hukum ieu mandul gitu tah nyaeta kepolisian jeung kajaksaan. Tah zaman Ibu Mega nya antara 20 tahun katukang gitu tah KPK teh dijieunna teh. Tapi kiwari mah da geus teu katingali deui si hungna teh ngegelna teh kurang tarik nya. Jeung dina ponis-ponisna ge asik kurang nya gitulah nya. Hampura ye sim kuring. Da cenah ceuk Pak Kapolri oge saha anu paling tarik ngiritikna eta sahabat Polri cenah kitu saur Pak Kapolri harita. Pak Jenderal Listio Prabowo. Tah kiwari aya Prabowo dua, aya Pak Listio Prabowo jeung Bapak Jenderal Prabowo, presiden urang sararea teh urang saranekeun harapan urang sadayana cenah ditumpes eta bajingan-bajingan anu aya dina anu nyamuni nya anu berperilaku kawas pahlawan pada akhirna mah malulu we bangsat gitu tah. Tah anu namina Arya Sinulinga nya Arya Sinulinga eta teh sim kuring remen nya lalajo dina TV eta teh capetang jalmi teh nya lamun nyarios berkonsep gitu nya. Sim kuring ge aya keneh rasa teu percaya piraku Arya Sinulinga aya di posisi eta. Katawisna teh kapten di dinya teh nya anu ngondisikeun ka ditu ka dieu nyamungkeun itu ieu nya tek-tek bengek teh katawisna mas nya si eta kitu tah katawisna mah. Tapi nya engke lah proses hukum anu bakal ngabuktikeunna da anu kamari disebut oge acan dipanggil nya. Tah mudah-mudahan tuh ku ayeuna kejadian ayeuna mah tah para pengkhianat teh katohian kabongkar baris ditibanan hukuman anu saberat-beratna lantaran jadi pengkhianat negara gitu tah. Sok lah urang koroyok ku sarea hayang nyaho nya. Ari kuduna mah memang nya eta teh kudu menganut khusus keur tindak pidana korupsi kudu diberlakukeun pembuktian terbalik. Tah eta anu paling manjur mah. Lajeng saupami engke geus kabuktian dina paradilan geus meunang keputusan anu tetap nya anu hartina sagala proses hukum geus ditempuh tah geus final dan mengikat tah tetep lamun henteu hukuman disangsarakeun dimiskinkan gitu nya tah nya minimal lah hukuman mati lah satuju ceuk Pak Mahfud tah beuki dieu teh asa beuki nya gitulah kasaksian meureun itu kejadian itu geus sabaraha puluh tahun meureun nya tah kitu panginten. Mudah-mudahan harapan urang sadayana ieu para kesatria Republik Indonesia anu ayeuna keur manggung mudah-mudahan cing dipaparin kakuatannya kaistiqomahan keberhasilan sareng digampangkeun dina sagala tugasna disalametkeun dipaparin rahmat salamet ku Gusti Nu Maha Suci tah kitu pangintennya. Teu seueur anu didugikeun video ayeuna mah cekapkeun sakitu wae hapunten bilih aya anu kabadu harigu kadupak dadak kasundul kalbu kacibit ati hapunten sakali deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.